Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang tepang di channel Agus Kopdas. Dina dangat isim kuring ngadama hiji carita bersambung anu judulna Teh Ningrum. Video ieu nyaritakeun hiji awewe anu pinuh ku nafsu duniawi sahinggakeun manehna nepikeun ka bersekutu jeung iblis. Maha kisah salengkepna mangga ditonton videona dugi karengse wilujeng.
Nah pemirsa, kumaha kisah sangkepna naon anu sebenarnya kalakon ku Adip jeung Odang. Mangga diantosan episode keduana supados teu katinggalin nalika sim kuring ngupload bagian keduana, mangga di subscribe heula channelna. Tong hilap oge di contreng tanda loncengna. Hatur nuhun tos nonton video ieu. Wilujeng tepang di episode nu kaduana engke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.